poe nggalpa ngangon embe, we ngangon bebek itu nu aki-aki lah. Embe mantok poe ka bladit lah aing meni capek udag-udag embe ah. Bodo amat ah embe mah ah. Ngarek nyosol heula ah. Rek panas ka saung heula ah. Iya ya saung saya ah. Arek nempel heula aduh. Ini mogok, panas di tengah bolong. Coba yang ini mau cai pohon dari ke bawah. Mereka doa ya Allah, berilah asih yang cantik jelita ini cai ya Allah, asih yang astagfirullahaladzim. Gening bener aya cai. Cai ya. Nyawa tadi rek dikabulkeun mah doana, minta jeung kadaharana oh. Alhamdulillah, aus neng asih hilang. Buset itu mbe aing kalau labur, aduh aing omelan aki-aki ieu mah. Aing omelan aki-aki juga mbe. Buset itu mbe aing kalau lembur-lembur aing bisa omelan aki-aki ieu mah. Aduh. Sia teh domba, nyusah ke we aing, ari sia teh ulah mamakapan wae atuh tepati aing neangan. Be bari jeung sato ge atuh teh rada boga otak saeutik mah aing teh mogok budak-budak we sia apaan teh lobaan aing mah sorangan. Mogok budak-budak sia be goblok pisan sia menyiksa aing. Aing besing kuru lulumpatan wae masalahna. Aing meni mogok lah, ayang dahar diperi beuteung. Man sia rek barakat-barakat aing teh nyaho ah. Bodo amat sih ah rek marantong. Mogok coba tak wae mata teh ya. Alah. Oh, iya anak. Mata. Ah. Usinan. Ya, kebenaran anu ya, ayo pinjam duit ya. Pinjam bensin ya. Hai, naon boy? Oh, pinjam duit aing ya. Emang kenapa tadi? Nah, ruksan no bensin no. Sembarangan aing ngeurit ya. Itu mah 4 tahun. Lem biru we boy, lem biru. Duit na eueuh. Pusing ayeuna mah tah. Gaya mun aya tah. Tapi ada duit mah aya meureun. Ya, insyaallah duit mah aya. Sama kakaknya kritik deui. Aya na eta sia teh. Mungkin ngeunah ieu. Nya anu teu ngeunah mah anu ngahutang tah. Karak teu ngeunah. Anu ngutang ngeunah. Aya kadaharan mah ngan mayarna hendak. Heeh, memang. Ala eta kripik meni ledis. Pari nawaran. Tadi teu boki cenah. Pari nawaran, penghakan. Jak, weh. Nah, kebetulan. Ya, ada mana sah? Deden, emang kunaon nanya aran urang? Ada saya orang. Ulah wani piro. Bang minta saya muka kuat nyakun piro. Budak anak sasi budak teh. Anak sawe kepo amang mah. Yang mama. Itu, bayar, utang, bayar ku aman. Ada budak saya anu ke situ. Bisa dibayar. Asik teh ya domba eta hiji eta anakna. Nyahan domba ka mana ngaon eta budak. Lah. Burit nyahan anak domba ieu. Ya, kita ngomong si asing si urang kabogotan ya. Si asik ya. Emang si asik kumaha sih? Karena orang hayang kasih asih. Gitu boy. Heeh. Berarti sih stiker ieu teh meureun sebenarnya mah teu boga kasih asih man boy. Nah, heeh. Makan bangkong meureunnan. Jadi dia no ya. Nah. Urang sebenarnya hayang eta dinya kumaha? Ngadukung teu. Kemana ya anak kontok urang? Balik terus kurit. Orang mau aya mana ka dieu? Boy, Heuh. eta nempo anak urang teu, anu bungsu. Oh, eta anak ibu. Anak urang. Koneknya boy. Adi meureun nya. Oh, nyuruh dan teh atuh nyuruh teh eta budak baju koneng boy. Kemana mangkata boy? Nya, tadi mah kali turukeun sih makatna. Kapulonkeun tadi. Wah, budak eta teh buset teu beunang diurus. Ulin mah lulu. Urang tadi minta cai, Bu. Cak mana entar dibayar, kali udah dibayar kurang.
Ah hutang meureun. Oh, cenah mah. Kita di China. Warung mana aja masa dita? Euing tah urang ya. Tinggal anu Kemana ieu nya? tabrak eta lain. Oh iya. Tah manehna anu ieu can dibayar teh. Emang manehna mah ulin wae budakna teh. Heeh. Emang lagi sapa-sapa ulin asa balik ceurik. Cenah loba nu ngagararakan wae. Eta ceukna ku saha? Nyanti nya sugan kumaha duaan ye. Loba Balik anu. ceurik balik ceurik. Bukan kumana elek. Lu makan dia kita tadi bukan gara ngempok kebun doang kan dia ge noy. Apanya kan kurang mena agar mau cai kan kurang dipenta. Oh tadi menyaho menenang mama aku. Waduh. Oh, Galak amat eta. Si Asi Adina. Oh, tempat itu kuning. Galak. Deket-deket boy nya aya bentakan itu. ya. Dicakat ya boy. Emang kieu abah balik ceurik. Balik ceurik mah teh cenah. Aya nu garalaku wae cenah. Jelema lalaki mama di ditu duaan. Di mana? Nya aya cenah anu sisi sawah imahna. Tanah cenah sok diukna, dara diukna cenah. Yo, Iya, budak ieu lain jang. kurang nanya ke mana? Anu galak saha? Mane? Eta oi. Udah. Masih. Ya ayeuna mah kieu we nya. Kampura we ieu nya di lalak mah. Nya Gede lah kita balik ke manehna mah. Balik ke ai buru. Sarion. Boy. Eta onai. Eta budak teh emang sokan ka dieu we ulina. Oh tadi emang aya sih bideng. Lain mana unggal poe di dieu. Sok nempo wae eta budak. Empo wae. Emang ulin ka di wae. Eta teh bandel emang teh ge. Ieu kita dampura we nya. Tah ieu eta. Mana kenang di dia? Ini yang itu si Deden tadi. Deden? Heeh. Lu lompatan cenah mere kencai ka dieu meunang ngutang. Oh. Kita dibayar ku si Eboy cenah. Boy. Caina. Nyala anak domba teu? Oh, Si Asi eta domba hiji. Terus asina ke mana sih? Ih pugunya mantakna ge. Dombana mah geus baralik indungna tu anakna hiji. Dari presiden kita. Hiji. Hiji. Oh ya hiji. Jual ke asih. Oh nyaho tah. Moal. Moal si Asih mah bageus. Oh itu lah ngajual mah. Moal mantap. Kita ya di dia kenalan mah. Neangan si Deden. Oh, Cenah ya tadi mama wacai, urang ngapruk-aprukan neangan tapi itu ka dieu. Mama wacai cenah dibalikan ke si Eboy hiji kita dibayar cenah. Minta dibayar ngahutang cai eta budak nya nyawanan wae. Kajeuna ke Ka warung. No ya warung mah dibayar. Warung mana ya, Pak? Yang kayak gini ditanyakeun ku urang. Heeh. Tanyakeun. Iya, ampun ge Pak. Si namanya si Asih. Malah ditah ngangon dong Pak budak awewe nya, Boy. Anak urang. Anak urang nu lalaki si Deden leutik kene coba kumaha Si nya. Asih mah telo heor pan di mana. Nah, anak hijina awewe sunah ngangon domba. Ya Oh, kumaha pan tuh. dia nu lalaki pan leutik Kawin kene kene. ka urang, Pak. Buset, kayak heula tahan heula kudu kawin ka mana mah. Kak, iya orang balik beri botol. Mana sudah didengarkan lah. Ulah ya geus urang balik ke Pak. Terus gitu we pokoknya mah. Eta Kak ngaganggu we ka si Asih awas ya. Mamat hidup mah galak nya. Noi. Binatu banget mana mentakan di. Nang mana. Heeh nya. Galak kalau mangkata mah.